tering ulang wae. Urang teh euy. Jangan awewe tapi teu payu wae kunaonnya. Yo, tingali itu. Urang geulis ya. Geus kumaha maneh carana menangkeunna eta? Aya carana jeung tipsna teh. Ya naon tipsna? Kayak kurang dibere bejanya. Geus lah kurang dibere beja ya nanya. Eta kudu ngajangankeun tilu ang. Ang nu kahijinya naon? Neangan pi pamajikaneun. Terus ang nu kadua? Ngadoa ka Allah memetan sampurna. Tah ari ang nu katilu naon? Tah ieu nu penting dalam percintaan pokona mah per awewean heuh. Nu penting ieu mah nya. Nu katilu Naon? ngaca goblok. Urus, mana? Mendek nyarita. Oh, yang kenaon sok. Kamari teh pamajikan wing teh dibelenggu-belenggu teh geura. Lagu kunaon pamajikan teh geulis. Iya ke pasar mana teh meuli DVD. Oh. Mahal-mahal. Heeh. Tah padahal di imah teh teu boga TV geura. Mikir naon ini mulai di video TV-na. Heuh cek urang ge belenggu pamajikan teh. Tapi da anger belagu kene pamajikan aing. Ya naon? Kamari teh mana teh? Meuli gas. Terus Naon coba meuli gas. Padahal mah di mana teh? Mana teh masyarakat teh make habu, make suluh. Lain make gas. Kan kenaon coba? Hambur duit. urang Anjing. pamajikan urang leuwih edan mah. Dan kumaha ieu maneh? Ya kan? Kamari teh pamajikan urang teh ditugaskeun ka luar kota. Anjing gaya. Gayanya. Bat. Wah, terus Terus mana? pamajikan urang ngantongan kondom. Naon kondom? Aya 150 mah urang ge teu apa. Loba 150. Urang teu ngarti eta keur naon. Kan mana teh awewe aya dipasangkeun dina naon.